Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui dina YouTube channel abdi. Ayeuna abdi bade medar perkara narjamahkeun. Narjamahkeun teh proses mindahkeun hiji basa ka basa sejena tina basa asli ka basa sasaran atawa basa tujuan. Istilah sejena sok disebut alih basa. Satu aja narjamahkeun tangtosna kedah ngantos sareng paham heula maksad nu dikandung dina basa aslina supados hasil narjamahkeun teh sami sareng aslina. Sanes mung sami maksadna hungkul. Nanging rasa basana oge kedah merena. Hasil narjamahkeun teh tiasa karya ilmiah, tiasa oge karya sastra. Nah, dina narjamahkeun aya sababaraha hal anu kedah diperhatoskeun. Nyaeta anu kahiji kudu satia kana teks asli jeung kudu demongkeun kajujuran. Teu kenging nambihan atanapi ngirangan hal-hal anu penting dina teks asli. Anu kadua, perhatoskeun kalawan daria sumanget sareng suasana dina teks asli. Supados hasil narjamahkeun ge luyu rasa sareng gaya basana. Anu katilu, narjamahkeun teh teu kenging kaku, tapi kedah ngaguluyur bae sapertos teks aslina. Anu kaopat, saena narjamahkeun teh dibarengan ku kamus. Sangkan ngagampilkeun urang milari kecap-kecap anu teu dipikahartos. Nah, kajabiti merhatoskeun hal-hal anu nembe dina narjamahkeun oge aya cara-carana atanapi metodena. Aya sababaraha hiji. Di antawisna kahiji aya tarjamahan interlinear atanapi harfiah. Nyaeta proses narjamahkeun unggal kecap luyu sareng runtuyan kecap dina basa aslina. Anu kadua, tarjamahan semantis atawa bebas. Nyaeta proses narjamahkeun nu henteu satia kana basa aslina. Ukur ngudag maksad nu dikandungna bae. Anu katilu, tarjamahan saduran atawa adaptasi. Nyaeta proses narjamahkeun sanes bebas deui. Nanging tos mindahkeun alam rasa sareng suasana aslina anu disaluyupkeun sareng alam rasa sareng suasana anu aya dina kahirupan disabudeureun anu narjamahkeunana. Anu kaopat aya tarjamahan otomatis. Nyaeta proses narjamahkeun ku cara ngagunakeun alat pikeun mindahkeun basa hiji naskah asli kana basa sasaran. Contohna ngagunakeun Google Translate. Nah, mugia ieu materi teh tiasa nambihan kawarau saderek sadaya ngeunaan narjamahkeun. Cekapeun sakitu heula tepang deui dina video-video salajengna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.